Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para panggijar sareng para pamilon anu kusim kuring dipikah hormat, puji sinareng syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan ka urang sadaya. Nikmat kesehatan sinareng kesempatan sehingga urang tiasa kempel di acara ieu dina kaayaan sehat walafiat. Salawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjungan urang nyaeta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap ka keluargina, ka para sahabatna sareng mudah-mudahan nepi ka urang sadaya. Salaku umatna dugi ka akhir zaman, amin ya robbal alamin. Tepangkeun wastapun abdi yoga sim kuring ngagem pancen janten panumbu catur di acara diskusi ngeunaan narkoba ngarusak masa depan. Para pangjejer sareng pamilon anu kusim kuring dipikah hormat, sateuacan nincak kana acara nu salejengna supados teu disaha-saha sim kuring seja nepangkeun para pangjejer nu bade ngadugikeun materina. Pangjejer anu bakal nyampekeun materi ayeuna nyaeta Ibu Yeliza Fajriah, guru basa Sunda urang sadaya. Wilujeng enjing Ibu atur nuhun kanu kasumpinganana. Para hadirin supados urang leuwih neleman ngeunaan jejer anu bade dibahas ku urang sadaya, hayu urang ngaregepkeun materi ti para pangjejer sumangga ka Ibu Yeliza. Hatur nuhun ka Ibu Yeliza anu atos ngadugikeun materina, leres pisan anu didugikeun Ana. Mugia materina bisa mangpaat kanggo arurang. Hatur nuhun ka Taufik anu tos ngadugikeun parantosanana kirang langkung ngeunaan kumaha carana ngajauhan narkoba kanggo kasehatan nyarira. Sumangga ka Ibu Yeliza kanggo ngawaler patarosanana. Hatur nuhun ka Ibu anu parantos ngawaleran parantosan di Taufik. Teu karaos ieu acara teh parantos rengse. Alhamdulillah ieu acara teh ti kawit dugi ka rengsena parantos kalaksanakeun kalayaan lancar ku kituna. Hayu urang sasarengan nutup ieu acara ku maosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sim kuring salaku panumbu catur sareng sapara kanca nedah hapunten anu kasuhun bilih aya cariosan oge paripaos anu matak teu ngeunah kana manah hadirin sadaya mung sakitu anu kapihatur. Hatur nuhun kana parantosanana ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.